barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, urang neraskeun hanca garapan carponti barayakita.com diseranganku simkuring. Judul anu bade kahaturkeun, tanyakan Cigaru kengeng Bapak Ahmad Bakri. Mangga nyangakeun wilujeng ngadarangukeun. Geus asyak bubui sampe teh isyo, cek Wah Haji karencangna purah bebantu di dapur. Parantos wa ieu nuju dijahit tembal iso. Cikopina deui geuwatkeun. Urang ngaleo barudak taririsieun. Asa kakara manggi hawa kieu siga anu rek halodo. Mohon wa dugi ka baraal abdi ge. Serog iso sor bubu sampe dina baki kuningan di tilaman daun benang ngalempeuh. Teu dina piring da saur Wah Haji bubu sampe mah di kitu surupna. Mana cikopina? Itu wa nuju di cicianku wa istri. Kop tah barudak mengbeng haneut. Cik Wah Haji bari ngarongkong. Tep gening panas keneh pisan. Cenah bari ngapretkeun leungeun. Tudan menyat pisan. Cik wa istri, sabar wae atuh heula, tong holkop teuing. Sugan teh geus rada tiis, eta tuh da si iso teu ngabejaan. Berbahagia gitu, berbahaya gitu. Tegangan tinggi, cara di gardu listriknya utun. Barudak nu ngariung sareuri. Mun di mantegaan mah mu teu aya mantegana. Seep cek Pak istri di jalan tahan ge ngeunah lain. Urut ngagoreng peda gening. Arek barudak rek di jalan tahan dibelah cur jalan tah. Tutupkeun deui dagoan sakedeung kakada di dahar pedo gerak. Anjing wa raos di jalan tahan mah wanci mah mending dicocokkeun kana gula. Cek si utun. Gulaan cenah iso ngurut gerak sampe Cigaru ieu teh wa. Cik otong bari nyempog sapotong wala dihuapkeun. Haos ditiupan di jero sungut. Hangah kengeh tina galengan sawah ti Cigaru mah saha anu ngalana. Ki Murtanin boga polahanana gering geus saminggu. Udur naon wa? Nyao dawakna nyebret panas nepi ka sok sasar sakapeung mah. Cek tetangga nama kasambet cenah da karasana balik ti ditu ti Cigaru. Leres wa da didinya mah seueur jurigan wartosna nyao geus dibawa ka puskesmas ku wa teh. Ceuk mantri mah pajar malaria cenah. Geus disuntik bari diubaran pemahananana tembong aya mening gening. Seueur ka wartos geunahna di Cigaru teh wa leres kitu. Angkar dirinya tewa angkar pantas daleuweung geleg-legan baheula nama bejana sote cekolot. Da sainget wa mah geus kitu cara ayeuna. Kaina oge cenah rea anu satangkep tujuhan pagenyang-genyang. Eta we cenah ceuk bapak wa baheula lemur urang kapunut kai keur Masjid Agung Dedayeuh. Nuar we satangkal Ki Garu. Tah tidinya ngaran Cigaru teh. Saminggu dirempuk ku jelema puluh-puluh teu daek runtuh. Dapat tinggal segede indung suku anu can sapa teh. Da ngajeleg-jeg keneh wae. Sadarea hemang cenah ceuk bapak wa teh. Neang dukun, ceuk kokolot gawe. Mending neang kuncen, ceuk saurang. Daya kuncena leuweung ieu teh.
cenah caritana di teang we kuncen teh geus diparancahan mah teu sakara-kara galeong gebrug runtuh sorana ngeguru handaruan saleuweung ingeung cara kulini gebrug nate nepi ka kadenge ka kiara payung lalakon 20 kilo cek ukuran ayeuna mah eta cenah tunggulna ku gede-gedena dipake ngariung dahar bari sila asup 12 urang walah sasanggeleng pisan tuda umurna gereuan taun boa leuweung gerotan kitu atuh cek dongeng kolot mah orayna gere anu geus lukutan har sanes catang anu sok lukutan mah wa pan ieu ge siga catang caritana aya nu ngalasulu di sisi leuweung eta teh usum ngareureuh gek diuk dina catang keur ngeunah-ngeunah murak timeu na ari gleser teh catang ngagulusur leumpang atuh maniti buburanyat ari disidik-sidik si horeng oray nah da teu talangke deui kajilong berobat lumpat notok-notokkeun maneh suluh mah beunang capek-capek ngalalur we katut kenyon timeu oray tapa disebut anu kitu teh urang mah eleh ku oray ge nya euy cek si uha ka baturna ngameureun da oray mah boga peurah lain peurah-peurah kitu deuleun naon atuh eta make kanyata tapa ari urang sakalian puasa ge teu kaop nyeung dewegan sok hayang leguk we harita keneh tuh da oray ge nu kitu mah lain sa oray-orayna aya nu ngabandingan naon ngabandinganna teh jurig manya jurig make tatapa pan bejana jelema ge mun aya nu tapa teh ku jurig digodana sanes kitu wa nyao dawa mah teu wawu jeung jurig Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. maungna deui nyawa kawentar garalak sakeak muning di pangangonan ge ku maung Cigaru mah pantaun tukang muning urang Cihaur geulis kapanggih kari sabelah ku maung Cigaru cenah kanyat aya nu kadugaeun manggul sagala bejana sote manggul naon wa manggul muning benang lekuk teh regeyeng we dipangu dibawa ka narungkuna nah sami kumaha tuh maungna wa nyameureun gede nu mata kitu ge atuh bantar si Uton mah pangintan sawah peu nyawa nganeh we atuh ari daek mah jadi caduk maung ke geura bulan Mulud urang dipake nyuguh ceuk si Utun ari kitu sok kumaha di bulan Mulud teh ceuk Toto eta meureun pedah ceuk dongeng kolot sok rea maung liwat ceuk Wah Haji liwat ka mana wa nu rek seba ka sancang ngadeuheus ka rajana pandidinya rajana teh maung putih kajajaden Prabu Siliwangi cenah nyiluman jadi maung balad-baladna jadi maung belang tah dina bulan Mulud teh cenah maung ti mana meuni ti suklak ti siklukna maruru ka ditu kolot-kolot nu percaya mah sok nyaruguh diteundeuna dina lalangkungan ameh teu warawel kana ingon-ingon cenah naon ari lalangkungan teh wa heueuh eta leliwatan sakadang maung di urang mah nyuguhna teh sok di Cikoja cenah sok kadinya sugan laliwatna atuh ti Cigaru ti Gunung Pataka ge sok buda nyawa ari sasi Mulud teh nu karitu mah maung rungkun tara saruba sareba nu sok ari indit ka sancang mah maung kajajaden nu tadina rahayat bajajaran nyaok lah wah gitu pati apal ngadene dongeng kolot saluat saliwat wartosna kantos aya nu ditekuk maung di Cigaru teh wa leresan tanyakan cenah leres eta teh da leba leuweung Cigaru mah nanjak sapanjangna urang cika nyere cenah balik nganjang ti kawung larang leba anu remet pisan gaul kabrug teu menyat deui kaparangi sarungna we ngalumbuk di sisi gawir tapi anu pangpangna jadi kasieun jelema teh eta cenah baheula sote leba dinya teh sok aya begal galak kacida nu ngalawan mah tara dihirupan jadi para bedog nu nyaraba teh semet duaan tiluan mah tara lalu deungeun
sok ngarombongan bae tara tinggal ti pakarang. Jurigna ongkoh nalaktak pisan bejana. Beda jeung jurig-jurig di tempat sejen, rea nugas diririwaan lebah dinya teh. Angot wanci sarup nama malah sakapeung mah sok kadenge sesegor sadam muning dipencit geuning. Bawa jurig muning wa nu ditekuk mau. Da muning mah sarupaning sasatoan we. Tara kebejakeun jadi jurig. Aya sote jurig nemongan ngarupakeun sato. Manusia nu sok jadi jurig mah nu mohit ka monyet paehna jadi monyet, nu mohit ka bagong ka buhayanya jadi bagong jadi buhaya. Ari nu sok ngaririwaan mah manusia anu marakayangan cenah. Marakayangan? Pan ari aya nu maot teh ulang sok maca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lain hartina ringkes nama kagungan Allah balik deui ka Allah. Lah nu galede teuing dosa nama teu ditampi ku pangeran teh nya tuluy marakayangan ngacacang saparan-paran mapai-mapai walungan salunang salindung dina batu-batu galede dina tangkal-tangkal karahot di hulu-hulu cai we. Tah dengekeun utun kade tong celibeura bisi teu nyaho jalan balik ceuk otong. Nam we rek balik mah teh heula keuing mah betah keneh ceuk si utun. Lumatak cekolot ge geuning sing eling kagesan mulang sing rebo bawaeun miang mulih ka jati mulang ka asal tong mawa pikaduhungeun. Rebo teh ku kahadean ku hanca amal ibadah lain rebo ku dosa. Nyaon teu lalakon si Daswi? Saha si Daswi teh wa? Itu urang beber boga rasa geulis payu hirupna ngalantur babangoran. Geus boga salaki ge meneran langah mah ngaguyer we jeung lalaki sejen. Geus ngaranna Angut beki maceu. Ceuk paribasa teh mah nu edan ge di layanan. Brek gering aya bulana cageurna teh jadi tanpa daksa hidungna sumpung kadupak raja singa. Geus kitu mah boro-boro payu taya nu daek deket-deket acan jelema teh. Tungtungna gulayun we ngagantung maneh dina dahan mangu sisi jalan. Nepi ka ayeuna ge bejana unggal aya nu liwat wanci sareupna sok tembong jurigna gugulayunan bari ngading diut majar kaduhung. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Ari anu ngaririwaan ditanyakan Cigaru jurig saha wa? Ceuk nu nyarita mah si Sabda cenah. Ua ge ngadenge dongeng ti kolot. Si eta teh gawena ngabegal. Didinya ditanyakan Cigaru matuhna ge di leuweung geledegan teh. Nyieun saung nyaleke dina sela-sela tatangkalan galede. Mun teu pareng aya nu ngaliwat nya sok ngajorag ka lembur-lembur, rumpag rampog. Nu baha diasongan bedog. Geus loba kacida nu dipayahna oge, jelema-jelema teh gimir ngadenge ngaranna oge. Angot jongok jeung jinisna, maung onaman tara pati-pati pikasieun. Datara aya anu maung anu ngahaja-haja megat jelema. Dina pareng basang roge ari teu kakadabah mah tara make open. Tuda jung kiringna ge ceuk nu ngadongeng teh siga Raja Kelong cenah si Sabda teh. Panon bolotot beureum kumis baplang janggot godeg ngejejemrung buuk mun meneran teu digelungkeun mah ngarunai semecangkeng digelung wa sanes lalaki pan baheula mah lalaki ge digarelung cara awewe. Zaman aki ua ge masih keneh geuning bendo Jawa sok ngajareno di tukangna tadi sasakala zaman gelung baheula. Oh ayeuna ge bade digarelung deui lalaki teh. Nah, pan ngaringo deui buuk aya nu dugi kana tak-takna. Jeung jadi gareulis lalaki ayeuna mah. Maka di kolong-kolongna naon? Pek gerasaha nu teu sieun pasangrok jeung jelema anu kitu endekna. Di tengah leuweung. Si Sabda disentak sakali ge pantar urang mah moal teu kapiuhan. Sapertos Ki Madlani atuh nyawa. Ki Madlani mah semet ngaduluk imah tara nepi ka maehan. Baturna Ki Madlani wa
si sabda teh Ki Madlani mah tuh zaman uwa malah kungsi bareng bebarengan. Ari si sabda mah zaman baheula, zaman buyut uwa cigaruna leuweung geledegan keneh harita mah. Pan ayeuna mah uwa ge kanyet buka kebon sampeuna naon di dinya teh. Paling ge Ki Madlani mah buyut kasih sabda teh nyawa nyao pancakaki nama. Lila-lila jelema teh jengkel baradami we rek diboro. Harita mah lembur teh ancal-ancalan keneh bari jeung can gegek cara ayeuna. Disebut salembur teh semet 4-5 imah. Lembur ieu upamana pleng mangi-mangi deui lembur tengah poe mun init isuk-isuk teh. Atuh badami kitu ge teu anggeus ku saminggu. Ka intip manten kuno rek diborona teu talangke deui boga poka mimiti teh dijora ka imahna. Ngan sakeak geus ngabebatang. Nu sejen jadi marurang kadua wanena nyeung kitu teh. Teu wae teu kungsi tulus. Laporkeun we atuh ka polisi. Polisi ti meuni zaman harita. Gulang-gulang meureun. Taya nu wani ngajorag. Boga rasa taya anu ngahuap beuki ngagalaksak we sebedu teh. Nuju jaya nyawa bubuhan jelema najan kukumaha oge nya meureun cara urang-urang we hayang boga batur hirup. Piraku nyorongan wae. Saumur-umur cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa ceuk paparikan teh mah. Neangan pipanganjikaneun tuluy dilamarnya saha nu sudieun. Taya di jalanna iwal ti kudu madog hayang nu kitu ge. Ras inget aya dedeleueun bareto leos weh muru lembur nenggang. Imahna ge ngan 3 suhunan paterenggang. Lalakon setengah poe ti padumukanna teh. Kasampak sorangan si awewe nu diincer teh. Kamana salaki sia? Cek si sabda sorana gember. Kahuma temal si awewe teh bari ngadeg-deg. Ning sia teu milu. Rek nutu heula pibekeleun. Montong nutu. Tuh salaki sia gering tadi ku aing kapanggih kesongkolan dirangon. Hayangan nginum ge ku aing dipangnyokotkeun cai. Baru gering kumaha teuing atuh taya nu ngurus. Pan aing ka dieu teh dititaku salaki sia. Pangneangkeun Rubiah kuring cenah. Hayu milu ayeuna. Si awewe teh garudas garidus rurusuhan milu weh. Wancir preupan kuduna nyimpang teh kabubulak nu engkene beras kahuma. Kalaka diajak tuluy si awewe murangked regayang we dipanggul. Datar jalan ge bari ceurik teu dilesotkeun. Tengah peuting kakara datang ka padumukanana leuweung cigaru teh. Ti harita tuluy dipaksa diingu si awewe teh. 1000 kali teu suka jeung teu betah ge teu bisa kukumaha. Rek mingat dina meneran bongoh teu nyaho jalan. Da kadinya ge keur usum poek peuting. Watir abdi mah meunah teuing wae salakina nyawa. Pan heueuh mangkaning kakara sataun cenah karawina teh. Keur meujeuhna garegeut keneh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Kacaritakeun si salakina dina usum balik nyampak imah parongpong gara-gara taya anu nemalan. Ditanyakeun ka tetangga-tetanggana, "Hi, sugan milu kahuma cenah bari ting raringe." "Nah ka mana atuh?" Cek salakina teh dina hatena. Jus muru lemur mitohana sugan nyelang ngalongok kolot-kolotna. Jauh-jauh panjang gagang mitohana oge duanana kitu ting raringe. Sebrut balik deui, hatena samagaha. Nananyakeun ka unggal nu papanggih waleh taya nu bisa nerangkeun. Kabeneran sok jeung anu keur ngangon kadua incuna meureun. Pok deui nanyakeun, "Minggu kamari asa aya nyeung saliwat awewe diiringkeun ku lalaki jangkung gede bewosan." Ceuk nu ngangon teh, "Lain pamajikan kuring?" Ceuk anu leungiteun, "Nyao da teu wawuh, ongko tembong ti kajauhan." Moal salah ki sabda ceuk anu leungiteun teh. Gula giru balik gesruk masa bedog tuluy ngejo menang 7 timel.
Mungkus Samal jeung Uyah leos mulu katanyakan Cigaru sup kajero rungkun ngadon ngadedempes ngintip bijina si itu. Sapoe 2 poe lebeng kejo geus beak 3 timel. Poe katiluna isuk-isuk tembong nu didago teh biji ti leuweung srog ka jalan satapak keneh harita mah dohot-dohot dibongohan lebah punukna diheuneu ku bedog galeong kudupung weh dipino dipintelu tulu disapatkeun pisan teu kapalang hulu nu geus misah teh digantung dina dahan kai anu ngaroyom luhur jajalaneun teh sanalian debukna panjang teh eta wae ditalikeun kana dahan teh. Ih, uyuhan tega hulu jelema di kitu-kitu nyawa lebah dinya nama teu ngabibisani urang ge mun kitu nya moal teu hayang puas mulangkeun ka nyeri teh. Mun hade mah nurutkeun nafsu tapi dari tamah ngaranna ge baheula geus kitu mah supoe kaleuweung lebah urut bijina tadi mapay nu lidik bari gera-gero nyalukan bojona heuleut sapanyeupahan srog ka saung. Nyai cenah deui nun ning sadakaka cik nu disaung ari srog teh meuni silih rontok. Alhamdulillah cik barudak nu ngariung meuni bareng jadi aman si sabda geus paeh mah nu lalar liwat jadi ludeung ngan aya nu dipake keung teh mun geus deukeut ka sareupna sok aya hulu gogorolongan beheungna ngucur getih gorolong kalahna gorolong katongoh nepi ka ayeuna ge geus rea lembur leuweungna geus jadi pakebonan nu kawenehan mah masih keneh sok manggihan hulu si sabda gogorolongan jadi jurig nyawa nu kitu teh pan heueuh marakayangan ceuk uwa ge tadi teu borong roboh nyawa nu sakitu pikagimireun teh pan ceuk uwa ge bareto sagala ge aya anggeusna nu gagah aya apesna taya anu pantang ku pati kitu tah buktina nu kalakuanana nurutkeun pangajak setan nya paehna ge nuturkeun setan. Cagah mitra kaum dangu carpon dina judul tanyakan Cigaru kengeng Bapak Ahmad Bakri urang cekapkeun dugi ka dieu insyaallah ke urang lajengkeun kana carpon salajengna hatur sewu nuhun parantos like komen subscribe mugi-mugi ieu channel sing saterasna majeng ku dongeng-dongeng atanapi carpon-carpon anu kahaturkeun ti barayakita.com. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com